terjadi jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tama lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul wow ngambul lamun dibaledog ku batu nya mah tilok ditangkis jantep ke hulu dibaledog dek ngambul puasana geus pohara jasa hizib dan geus pohara ditangtangan ku cenah mah geus tembak pus ngebul hebat teh lain lalagaan teh hebat obrol lain nu gagah mah pan sok obrol mengarahna kana kadugalan bae puasa di Cirebon puasa di Surabaya tapa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ya mata di perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae mong ulama tak kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kitu tawadu barang ngobrol ente di mana orang ngerti Banten Bantenna Banten mana Banten atuh di sekitar Kesultanan di biasa orang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we anu henteu mah kita ngomong bagus aku situ sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah atuh kitu-kitu bah sanajan di luar Banten ai puasa mah gagah lain kitu cekna urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna eta bahasa Banten ulah ka ngencar sia cakolotna masih mun sakitu dibaledog diciwit ka rasa keneh Banten mah kos kitu ngisinkeun Banten negara Banten mah kudu teuas kajen kumaha ge awas cia di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah ulah ngisinkeun negara Banten pan aya bahasa kitu di Banten iya Banten ya cek dia coba cokot punya golok nah golok tah dek naon cek urang Banten teh coba ya aing ye tah kadek kusia coba aing hayang nyaho jajakeun Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidina Ali udah kita ngomong luhur jasa eta ngomong intel lah kalau bung kos gitu ente ayo nyaho coba jajaten sia Banten coba ulantaran sekali dua kali ya dipahat sata kumaha lamun bohewel oh salah coba nyaho sia ngebohewelan aing lalawora bismillahirrahmanirrahim lamun dek ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun bismillah hat tetangga dia dong hat nama ulah di bawah di dia ku dua leungeun tah cekal golokna tek katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu plek tancebkeun kana taneuh kos dek mencit embe gembel embe Jawa we ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik tek ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun kita ngaji teh kos kieu kita sia mana leungeunna kieu kan ayo geus sia tapi lamun goewe lu nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik pernah terjadi bohewe pan cenah aing jadi geuteurak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewe mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy coba aing naon kana naur ka sia sok keluar tahu ulah sok bulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu eta Banten teh boga kos kitu entek ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge
tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang eleh aya naonan aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang didinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaran kula teh nyaho ieu laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya las ilmu Banten liwat kadinya las Cikande lain lalawora aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula ser nu boga di dieu si atuh geus ku bagus ya mau kos kitu tamat mali terusin gua jadi rekam usialah tak eta kos kitu teu barang sambarangan geus coba keur carita tak eta jelema nu izin sok coba aing usia sakali dua kali tilu kali coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan kulantaran dititah langsung tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna nah tah etalah terjadi seperti itu kumaha eta fahadarun geus tah maka sia-sia baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba urang Banten ka Madura dicoba kitu kere Madura ka Banten dicoba main coba-cobaan baheula mah kelas santri teh asal kadengekeun ti Banten bae atung geus bae dikilik bae ku urang Madura eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu hiji Banten ge geus teu pati tirakat geus teu pati tarapa kitu keneh Cirebon geus teu pati tararapa Surabaya kitu keneh terus ka Madura ge tinggal hawa nafsuna doang ambek nyedak ngan sakada sakitu bae adapun kajagoanna nama geus lalaas nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara Bung Karno nu mantak gagah teh patapaanana boh lain lalawara Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang Masya Allah kurang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang Bung Karno mah di Karawang teh tapa di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno geus puguh nyana nyebrang ka ditu